Oke, kembali lagi bersama saya Kulit dan sebelah saya James. Saya akan bertanya tentang kawan lama yang sedara. Kawan kali ini berasal dari mana ini teh? Dari Lebak Banten, Lebak Songgom. Dari Lebak Songgom. Yang berumur 30 tahun, guys. Ya, belum kawin ini, belum kawin. Tuh, Jangan laku ya. status masih lajang. Aduh. Ya. Awis tepang, ayeuna urang tanya-tanya tentang manehna gitu. Kita tampilnya. Kita tampilkan ini dia kawan saya ya. Teman lama Dikeluaran. Muhammad Yusuf Setiawan. Mana si Tata teh lila deh. Hei, Asubda. asik. Ayo. Alhamdulillah, cager. Sok mah deh lah. Kopi atau kopi ah. Pacin. Ah, metu gugup ditanyaan teh. Justom. Aduh. Merah boy. Aduh. Sehat tak? Alhamdulillah. Aduh, iya emang bener lajang kene. Lajang gini. Lajang. Kemarin geus nanyaan. Oh saya alhamdulillah. Cuma jadi ira eta perkenalkan cenah ngarengeul mah kamar itu kan pernah ngobrol masalah prewedding, cenah prewedding nanyakeun harga wah. Tanyakeun harga urang. Lain pas ka Bisa diatur. Bisa diatur. Santai eta mah. Masa we. Umur ayeuna 30 tahun bener tak? 30 tahun. 30 tahun. Tapi begitu masih kedua salapan. 17. Tadi kayaknya 17 sudah. Warna kulit sawo matang. Sawo hidung. Dia tuh sawo matang, glowing. Ada ayeuna gawe di nanaon? Dagang. Oh dagang. Usaha. Wira usaha. Pengusaha dalam kurung. Dalam guru Dagang naon urang teh atuh martabak. martabak. Di mana dagangna bisa ada kayak ieu tah batur Diiklankeun di dieu ketinggal GSI depan gerbang GSI. Oh, pabrik guys. Pabrik GSI. Oh, martabak Bangka. Bangka. Oh, siapa yang mau pesan martabak Bangka daerah Sukabumi terutama di GSI ya bisa didatangi aja di Jalan Muhammad Tata gitu ya. Guys, mah dah terkenalnya aya namanya segala. Pengalaman kerja di Baliti tak? Emang pernah ngesaan di Baliti tak? Pernah Pernah berapa tahun? 4 tahunan. 4 tahun. Bebenangan nunggu. Oh, benar. Aduh, ayo mah. Ilmu bebenanganna ya. Jadi atuh jadi. Ya, bersih lah. Ilmu bebenanganan. Kamu Baliti teh berarti tina tanaman. Tanaman hias. Oh, tanaman hias tentang non. Tentang tanaman hias. Oh. Nu bangsa nu disetek-setek itu mawar, pisang. Lili. Oh, nu ti lawan Anu diokulasi teh. populasi. Anu disambung. Disambung mawar eta mah. Aduh. Hobi hiking. Hiking. Asik, Hiking. hiking teh kumaha teu ngarti ya. Ulin dia anjir naik gunung gitu. Oh, naik Barudak gunung. lain nama. Oh, naik gunung. Agun Lain dari hiking mah pur lempang lewatan gunung. Ah, teuing naon we eta mah? Trekking. Oh, trekking. Hiking. Ya. Trekking. Aing bobotoh tak bobotoh. Tinggi. Kopi. Persib Bandung. Oh, yuk kasual yuk. Kasih wahal. Kan ngalinya. Ini kali ya ini foto nih. Boleh dia, kita. Di posting lah Kasual. di IG. Make kenepengan player. Lamun asup ka gawang teh. Buka IG teh. Gaduh. Tah. Saling follow teh sih lo teh. Teuing. Oh, aya nu baheula mah. Teuing nu aya da mah. Nah, sosial media mah teh berteman. Teman-teman jangan. Kalau ketahuan lainna. Aduh, jangan eta. Aduh, naon di wae. Anjing anu rieu mah mun cari cing atuh. Ayeuna emang cicing di Lambau apa ieu di Lengok Songgom? Lengok Songgom. Di Ayeuna mah Kampung Cugenang di Desa Cugenang. Cugenang. Cugenang teh mana? Cugenang. Tapal Lagi kita gigireun anak ieu, gigireun Vietnam. Pokoknya mah sisieun di mah maceng we mah aing. Wow, maceng. Ai baheula di Lambau gitu. Di Lambau. Ayeuna di Cugenang. Cugenang ngalih. 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 Terus rame ngalih teh. Tos lami.
Sabaraha tahun? Hampir 10 tahun. 10 Di tahun. Senang. Oh, Encon meureun. Wah, tunggu sekolah teh 4 tahun nanti ditinggal. Terus 10 tahun ya? Oh ya. Jadi Pak emang pas lulus 8 tahun, 8 tahun 8 tahunan. Orang keluarga 2010 ya. Orang pan kali lah didinya. Wah, Pas iya. gawe di Alpa langsung orang pindah. Oh, Da apa pan berarti sakedeung. henteu Da langsung. Oh, berarti ente baheula teh permasalahan di Alpa heula gitu. Gawe di Ekel Alpa. gawe di Bogor terus balik-balik ke mana? Ka Cipanas, masih ke Cipanas. Tahun berapa? Ngekos ya mah. Mingguan aja urang lulus pan. Tahun berapa itu? Tahun 2011. Urang pan langsung Oh. gawe 2010, 2011 urang teu nungguan deui lah. Anjing sih Urang lah. bara bulan teh pas Terus langsung dia tepanggih ente jadi bodas. Bodas Jadi asli. glowing. Jual marang top we. Batur. Siapa aneh-aneh ya. Ase ieu mah da ieu mah non ngobrol santai. Ieu mah. Aduh, aing diajakan deh. Ngobrol. Tuh jadi itu. Aing diajakan. Mau sampai ajakan dia. Ini masih banyak guys. Masih banyak. Tuh masih ada 2 orang lagi. Naon di kena naon dia tuh tanya di curhat-curhat atuh aing teh. Ya iya tahu lagi can beres. Tanya nanya naon. Dan kata Nusilah tepangi sabaraha bulan enak urang. Ya sebulan. Sebulan lah. Terakhir pangi di mana? Di Almarhum. Di Almarhum. Almarhum di apa? Dua minggu berarti ya? Minggu. Cager sampai Cager sampai sebulan. Tapi cager Sebulan. Cager. 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 Masih Islam kan? Tanya goblok. Ganti Dia mah jadi green core. Masih kan Islam, masih pun sholat jalan Islam kan. Tapi kieu sok kene tara. ah, setik. Ari kieu. Lain dari kita pengakuan alam dah. Setik. Terus tadi. Kieu tara tapi kieu. Sampai nama. Wah, di situ mah aya mah di tempat. Kunaon kieu ku lepboy. Lu pagaweanana loba eta Loba jelema. loba micet tadi. Jadi apa macet? Micetan we, tinggal COD aja. Jadi BO. Jangan lain nama BO tadi kan. Oh iya. Iya ada ieu kesan-kesan aya. Kesan nu teringat sampai ka ayeuna karasa hirup teh peurih cenah. Kesana tika. Lain ku beurih sih. Jadi kunaonnya naonnya. Naonnya. Beri hirup teh. Nah, kita Jadi pendewasaan teh Pendewasaan ya benar sulit eta. Benar sulit. Aduh. Nah makanya disebut beri emang lo balik kaliku gitu. Geus loba kali Geus loba kali. kehidupan mah eta. Namanya juga hidup ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Kita tengah-tengah saja. Tengah-tengah saja. enak ke di mana? Hah? Enak ke di mana? Ayeuna rada di atas. Rada di Rada atas. move on setik. Ke berproses lebih baik. Proses yang lebih baik. Oh, mah. Nah, nangtung di dia. Tak eta biodata tentang si tata teh. Oh tak, iya tak non teh. Naon? Non. Pengkewe lah ditanya deui lah nya. Sok aja. Iya aya ti hiji deui narasumber ti mana nya teh. Sami sakantenan ti Lebak Banten Lebak Banten deui Lebak Banten. Lebak Songgom berenang tah. Ieu mah kawan ti mana nya? Ti Karasa berenangnya. Orang ieu lah aya nama. Hah? Itu mereka dia. Oh. Pagos teh. Kurang panggil we ayeuna mah ieu teh nami nama Lawi. Lawi. Dewi, Dewi. Duh, aing mah euy. Main teu. Bahi tah kan ieu tah di dieu jeung aing ke tengah we dia we. Sehat we. Alhamdulillah. Di dia we ka dieu we tah di dieu tah di tengah ka dieu. Jopet yuk. Ah, iya mah. Paten tah. Bayi aja bayi. Bayi. Kembali ya. Geus bayi bisa. Assalamualaikum Da ieu warahmatullahi mah barengan teu eta. Gitu bisa nyogong anjing. Wah, ayo kok tadi Itu berarti ya, tah. tadi nggak motor. Pokona ketinggalin kamera nang ngewa. Gitu mah tah. Nyawa basuh we bisi. Aing. Ah, kieu mah alus teh kieu tah. Halus. Nah, Geus ya? geus. Oh, geus. Sehat we. Sehat. Iku. Aku sok be. Eta geus cek kue. Umur 20 we bener. Bener. Ya agama Islam kan Islam Di Camal pindah. mawaka.
Ieu sekolah lulusan SMP. SMP, SMK nan teu beres. Untuk beres, naon itu beres. Kieu suga. Anjing, ribut. Pekerjaan wira swasta. Dagang. Dagang beas. Dagang beas. Dagang beas. Terus naon di? Dagang lauk. Dagang lauk. Pengalaman lain. Cana. Bogok. Bogo teh non pasti nanti. Cana. Pengalaman kerja apa saja? Apa saja man. Jadi nititi serabutan. Apa saja yang penting halal. Asik. Ari ayeuna aktivitas teh sapopoe naon wae. Ngurus lauk. Dagang. Lain mah di jong lempeng anjing. Lempeng ieu mah lempeng kan. Diternakeun teh. Oke, biasa. Oke, non plastik Pakai plastik. Besit. Besit. Abasi. Ente. Tah da kalian paket da bener. Make talak ban teh geuning. Gerak Pak. Cai di naon mun kurang mah angin. Sedikit utanya. Bari teh jauh teuing benernya. Untuk Sekitar Cianjur. Keneh. Jadi berarti kuduna ente sorangan. Ente packing sorangan terus main pesan diaturkeun gitu. Sabaraha aya teh? Nah, Paling mahal paling mahal lah 2,5 lah. 2,5 250 kan. ribu. Nu bener bogo. Bogor. Jadi mahal gitu. Tawilan juga nyawa. Lain kan bisa nyaho bisi batur nu teu nyaho. Tah aya Facebookna naon? mikir bisa jadi mahal. Nah, mau alawi. Alawi tah. Lain urang keur budaknya bogo mah lamun keur urang nanti di wahangan di kumaha. Beda Bogor. Sing ieu tuh apa beda? Beda Bogor. Bogo hias. Jalur Kalimantan. Bogo impor. Impor di mana itu? Di India. Oh, India. Iya. Emang bogo urang kumaha teu layak jual. Layak Bogo orang oge. Bogo urang berapa? Bogo di urang mah hade sia. Ente bahas Bogo di kieu. Di India dikutukan belum tentu. Naona Bedana naon nu di India jeung di Indonesia? Apa emang Cara emang dinawarna. oh di nawarna lebih ieu menanya anu impor mah keur imueun, keur aquarium. Karek kapal. Terus di Batam 3 bulan lah aya lah. 3 bulan. Menghasilkannya. Menghasilkan lumayan. Alhamdulillah. Kamu lumayan ke rezeki wah. Asik. Alhamdulillah. Gede leutikna alhamdulillah. Ayo Nu leutik lumayankeun mau datang nu gede. kesana anjing. Kesana bahan emang. Jadi ieu lain orang ieu pan ieu hobi ieu. Hobi mana naon ieu teh? Hobi wae naon wae sih. Bocok masih. Hobi naon? Ulin. Hobina jadi niti di COD. Sama di COD itu menghasilkan uang eta. Amin. Balik deui ka si Tata ye. Naon. Nah ya naon ye. Naonnya tadi teh aing poho deui euy. Kemampuan di bidang apa saja, tanaman, masak, asik. Maksudnya naon? Tanaman. Masak tanaman gitu. Itu beda, masak ting tanaman. Oh, jadi ada dua. Kemampuan teh. Setik masaknya Di bidang kuliner, jeung di bidang plants itu. Ngebon tanaman teh. Tanaman Bercocok tanam. Minta cocok tanam teu singan cuman nya apalah gitu pernah lilapan beureun. Kepan ieu teh bener alumni ieu. Alumni pertanian ya nu nanya. Alumni pertanian kumaha ye? Iya masak Masak setik-setik lah. bisa naon? Jadi cek tata mah nya lamun tata masak teh, masakan aing teh geuna. Kameureun. Cek beda sorangan da bae cek batur mah. Heeh. Masak. Masak. Urang pernah sih ngasah masakan ente tah. Enak teh. Ya cek urang mah lamun misalkan dibandingkeun teu kumaha ayeuna komperna. Duet. Misalkan jeung masakan urang nya Gede-gede nu model. ya iya jauh. Jauh amat. Maksudnya kita kurang oge nu hobi masaknya. Oh, hobi masak. Kadang-kadang urang geus ieu henteu nuliskeun kemampuan eta teh saya biasa-biasa Masak gitu. tuh. Tapi itu naon. Kemampuan naon.
Geunah tah asli. Geunah teu. Urang geus saudara boga ide ieu lah Boga ide. usahakeun ente malas dina industri permartabakan Tapi ente ada- bisa muka ieu restoran sih. Tapi nya ninggali heula lah. Tapi bagelama ente emang pasoknya naon teh sang gorengnya. Sang goreng. Teu sangu goreng ala kampung rambutannya. Rambutan. Berarti ngaranna teh ya. Terus sang gorengnya emang kapake ta. Ngeunah sih. Ngeunah. Emang lagi. Komo ke lapar. Oh, enggak Jadi tahu. patokan sama kieu orang Sunda mah lada. Lada, Loba. ada. Ngeunah. Terus dikasih ketika kita sedang lapar sekali kan. Geus geuna. Aing rasaan deui. Oh, aing mah euy. Pinuh teuing. Ieu baturna rek lau euy. Euy nya. Urang ieu. Sok. Hobi masak dan bercocok tanam. Hobi mah hiking. Hiking Kan mah keahlian. kemampuan keahlianna. Keahlianna memasak dan Masak. bercocok tanam. Nah, terus ayeuna teh sibuk teh ke berwirausaha di Di bidang martabak lah. di bidang kuliner kene sebenarnya. Nah, ente kan loba aya umur 30 tahun pasti loba dikaliku kehidupan Nah. pengalaman kamu dina biodata mana yang hirup teh nih. Beri. Karena sudah dina kejadian-kejadian bakti nu tila-tila gitu. tuh join euy. Naon sih Hiji paling- lobaan. Perih cek ente. Tinggalkan kalau tawewe. Pasti Eta dawa. paling perih. Tahun 2000. Wah deh itu aja. Oh, tapi 2017 antara 2017-an lah 2016 ke 2017. tapi emang anu ningali ku urangnya ente ya alhamdulillah urang mah lingkungan urang sakieu-kieu lagi gitu ka kolot mah berakti lah. Balakti ya orang-orang mah. Sabedegong-bedegongna di luar. Ya, kakolotna mah gitu katingali ku urang tuh berakti cai teh. Kamu mau ningali ente mah tah katingali ku urang ente tuh katingali gitu nya mah pisan. Pastilah pas ke ditinggalkeun ku kolot awe. Ya cek paribasana mah di keur tila teh pan anda teh. Hiji deui lah Hiji teh. deui, orang di menak-menak lah bari bahasa Sunda teh mah di sampai ka di kumaha. Di nomor satu kan. Satu kan, ini nomor satu Ada yang lain. Sampai ada yang lain. 2017 ngaruh tuh karena psikologi ente pas masih kolot eueuh ente Ngaruh, gila orang. Hampir 2 tahun orang sampai ke wogah lah ibarat kena lamun orang gawe teu fokus intina gua yang naonnya intina mah lamun orang gawe ya masina paling lah 2 bulan 3 bulan eta teh jadi orang naon sih teh gitu naon sih asa juga teu manfaat gitu. soalnya ada Tapi tuh lah gawe kayak tukar diwe tadi itu ka dieu loba Tapi urang gila. serabutan Heeh. naon we yang penting jadi lain ninggalikan masa depan jadi ninggalin nanti kena kesenangan orang. Yang penting orang lah gitu eta sampai ke video na eta mah orangnya kepala sorangan lah marane ini ninggali sampai ke orang kan pernah tuh jarang panggil jeung marane udahan barat tahun dah pernah orang ke jadinya. mana Urang ieu kepanggil deui nya sabar Nah, sakilang nu deukeut oge kitu nya keur urang ke jeung kita deukeut urang jadi urang. Wah, sawot dia tuh. Aing teh ngecas. Kumaha ieu teh yeuh. SD babaturan yeuh. Atuh di dieu ngiloan tah dieu nangtung we nangtung. Buru minuhan ieu mah. Yuk kata-katana euy. Sudata selalu tersenyum apa yang terjadi. Seri we anjing meh ketinggali Pokona. batur itu nama. Seri we. Seri we sok. Jadi ayo urang pernah ada yang cerita tersenyumlah cenah. Walaupun hati ini sedang rapuh. pura-pura lah bahagia sehingga kepura-puraan itu menjadi nyata Sudah dieu. Aing seri we gitu kada. Nek naon atuh? Hmm. Dan lu geus ya. Ngencan-ncan. Rencananya aku udah di jalan sih bener tong Orang mah mihaniskeun biasa. geus. Pokoknya arek kumaha oge seudi. Seri we. Alhamdulillahnya. Tinggalkan kuno itu, tinggalkan Baik, kawin kuno itu seri. Lain mana ente? Minang enggak sih? Oh, minang. Jeung nu ieu pegat terus deui. Tapi doa aja doa. Curhatan apa ka urang? Doa aja doa urang. Curhat. Curhat. Kamar lain jeung ieu. Data tangga we jeung Curhat berdua teh geuning. Tapi sakit.
kurang nambung pada yang bicet jangan oleh saya. Tapi mulai nama serius bener anak kalinya Serius, orang ada nama tahun-tahun ini. tahun-tahun ini. Tapi cari pagikan yang keluarga orang. Amin ya Allah ya Rabbal Anu alamin. lawan kawan teh lain jeung urang gua. Kawin teh lain sabur kawin. Eta. Tapi urang mah kudu bener serius. Ngawinkeun Soalna karasa pasti pasti karasaan gitu. Hayang engkau heula. Ya ada keslok lah. Bapana mah ada itu nama bapana ada indung mah teu jadi masalah. Bapana no, bukan detail ieu teh. Teu gawe bapana. Oh. Buat non ngaranna teh. Kanggo nonnya. Aku lawan Calon Muhammad Yusuf Setiawan pilih nong. kayak bisa nonton di bae. Kirimkeun. Ini narimakeun kayak urang. Sayangilah seperti kamu menyayanginya. Bentar kawin deh. Oke. Oke. Belum waktunya. Belum Belum waktunya. waktunya. Ada berapa itu emang? 2 kilo. 2 kilo. Sekolot mulai. Seumuran ya kurang itu 2 kilo mah. 2 kilo teh di KTP. Aslina? Asli nama 18. Oh, nah, ya di kolot-kolot yang trek pae. Ayo keren bae cenah. Gara Tapi kabogo mah boga cenaya nama cenaya jeung lauk we nya. jeung lauk heula. Jeung lauk we kabogo. Si ama bohong anjing dina jatan loba awewe di heurean. Aya 5. Aya 5. Aduh, Siapa? Atas ieu. Pan aing sok goprek kafe bade beure dah. lain can bisa nonton ieu Pak Pegat teh. Cek maneh teh mana teh? Dipilihan heula Oh, tapi sok dipagian. Tara Tara naon? Tara panggihan. Langsung dicobaan. Disortir. Kau atuh euy. Sigana aya teh mah taruh teh. Taruh biasa. Naon taruh. Taruh teh naon? Taruh teh kieu. Perkenalan unggul teh. Tahu sih emang gitu, dah emang Dianjurkeun anak kita emang nya. nah juga emang guru gitu sebenarnya mah tahu. Udah cek emang cokolot lagi. Naon ngaranna ti kawin heula cinta mah nyusul. Nyusul gitu mah. Baheula emang kitu ya. Cinta mah nyusu. Jadi Cinta mah nyusul. bukan teh geus kawin teh nya. Heeh, berenang. Kan kawin lah. Mun kene raya korot. Iya. Cang tata pesan anu jang non yang babaturan urang nu di luar. Ini geus pesan. Pesan. Obrolan tadi kita cak tangga. Anggeus keun. Atuh ieu sabaraha menit? Geus sok kesana yang urang malah. Lain kesan, pesan. Kesana yang Pesan jang netizen non babaturan urang anu saperjuangan anu sabotol baturan sekolah gitu tah Farmasi, udun. pesana jangan lupa waktu sholat. sayangi orang tua. Eta salah masih ada eta. Jika anggur anggur merah. Sayangi orang tua, jangan patuhi orang tua. Tapi jangan diminum orang tua mah. Tegasnya orang tua. Tapi mana lain pesan nama di dia lakonan we cenah atuh lakonan. Beda waduh yuruk teh lakonan we teu. Tahu pesanan we yang bisi babaturan ente ta nusa angkatan Bukan apa pesan ti urang mah entong nyarikeun hate kolot. Eta kita. Masalah. Oh ya. jadi sakitu merenang obrolan non ngobrol non ya itu obrolan ngacapruk merenang mah Sayangi ibu cowok. nah ini itu sebenarnya mah da ieu teh Obrolan nu gelo. Tapi aya tepang tahun tepang kangen Tepang sono. tepang sono yang mempererat ieu tah tali silaturahim merenang yang urang-urang tak kitu merenang tah ieu kata-kata terakhirna di tata ieu selalu tersenyum apa yang terjadi terjadi yang terjadi. Eta kamu saur ti tata soalna teh dari kamu Muhammad Lawi mah duka nu kosong we da hirupna tingku mah ai Muhammad Lawi da pirapung isi anu kieu ge niron aya mah aduh aya mah da nu kieu mah engke ge dibetulkeun tah kitu merenang cukup di sakitu saya Muhammad Jem dan
Muhammad Bayu. Kuliah waktu jam. Oke. Selamat Selamat Malam. malam. Sampai jumpa.